ulah sampai jika peribahasa kabudak mah nitah ngaji manehna mah nonton bapak nanya kitu karena pengajian teu mun diajak pengajian alasanna nyeri sampean tecara karena hiburan jauh-jauh ge kukurusukan ari Siti Aminah teh ibuna Kanjeng ade ulah teu apal ai Raffi Ahmad apa Raffi Ahmad ulah sok pura-pura apa tuh Raffi Ahmad sa istrina manja ting tuh apa sok nonton TV tuh ari istrina Nabi Adam saha pinter ari istrina Nabi Ibrahim saha Siti Hajar jeung Siti Sarah ari istrina Nabi Nuh saha anu lieur tah ayo ulah nyirikeun teuing atuh jawab apa gitu apa tante apal saha itu istri Nabi Nuh ibu Nuh nyeurkeun sholawatnya keur ngai sholawat keur kukumbah sholawat keur masak nasi keur goreng tempe sholawat ulah ieu mah keur ngagoreng tempe neangan kawali poho hobina dangdutan poho nyimpenna di mana karena macam-macam sholawat teh sok sholawat naon bae bari sasapu bari ngepel insyaallah barokah hirupna dahareunana barokah keur nyuapan murang kalih maca sholawat keur mepende sholawat insya Allah kan macam-macam mah model Ustaz Jepri Al-Bukhari almarhum kan sholawatna macam-macam model ayeuna naon lagu jablay lai panggil aku ganti terus Ustaz Jepri Al-Bukhari kan gitu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasul ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Habib ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfata yazid rotal ya Allah ya uhailal jud ya Allah ya Allah ya Allah gitu resep teu bu lain jambu bea kulalai ibu pangajian nundutan bari nah gitu sing calenghar itu An ibu-ibu pengajian misalkan ibu majelis taklim qosidah di dia pimpinan Ki Oyo Ki Asep pimpinanna qosidah ulah sok joget menang biasa bae ieu mah udah keloas dijogetkeun Allahumma salli wa sallim ala teng Sayyidina wa maulana Muhammadin tong teng ayeuna sok joget gitu aya joget bae kebegina geus maca enak ngaji enak mah ye geus lamun urang geus ma'rifat geus kenal ka Kanjeng Nabi pertamana urang kenal naonna heula namina makana lamun urang hayang kana tingkatan mahabbah cinta kudu kenal heula namina disebut teh ma'rifatul asma kenal kana namina ibu hadirin bapak jeung hadirin sadaya tiasa nikah teh kulantaran cinta terus teh moal aya murang kali moal aya lahiran lamun teu cinta atuh terus teh awal cata nikah urang kenal heula sahana namina geus namina apal terus naik kana sifat makana kudu kenal heula apal sifatna Kanjeng Nabi apal henteu kumaha tuh kudu kenal heula sareng sifatna Kanjeng Nabi teh gaduh sifat teh opat naon cenah Siti terus amanah terus tablik terus
pinter atau dia goblok babakan mah teh geus diamalkeun bikin orang sidik kudu bener orang teh kudu bener aja jalma teh ulah jadi jalma teu bener ulah sok hobi na ngabobodo jalma. Dua amanah, naon amanah bisa diper ieu mah ngahutang duit teu dibayar janjina isukan ditagih eueuh teu amanah eta mah tambah kuwung mudah-mudahan sing amanah amin. Tablik teh menyampaikan sing bisa ngomongan kamu rangkalih sing tiasa ngomongan ka istri sing tiasa mamatahan ka sadaya jalmi sing tiasa mamatahan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ieu mah budakna disuruh ngaji indung bapana tara ngaji ieu mah indung bapana nonton TV kalah ngaduan ngadu bako bae di parapatan ai budak suruh ngaji berebut remote indungna hayang nonton sinetron bapana hayang nonton Persib cep juga itu ngaji kemana ke pasantren kaki oyo mama hayang nonton TV juga itu memang ngaji budak kira-kira keresahan teh disuruh gitu ku sepuhna moal dan terjadi uswah atau jadi sepuhna makanya kudu bisa tahu kudu bisa nyampai ulah sampai jika peribahasa kabudak mah nitah ngaji manehna mah nonton bapakna nya kitu kana pengajian teu mun diajak pengajian alasana nyeri sampean tecara karena hiburan jauh-jauh ge kukurusukan deh osok kudu bisa tablik kudu bisa nyampaikan sabab orang teh jadi jadi con pikeun saha pikeun murang kali pikeun masyarakat sing jadi contoh sifat Kanjeng Nabi. Terakhir naon fatonah kudu cerdas urang kudu pinter makanya kudu sing sarakola kudu 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 ngaj halo sok ngarawas ente sok sarakola teh yang budak ya sampai mana sakolana SD ulah sampai SD mau bisa mah sampai S3 hari S3 naon surah seri sorangan dan sedang mun bisa mah sampai S3 bener gelarna S3 doktor S1 SPD sarjana S2 master S2 doktor itu udah profesor gelarna amin gitu sing sarakola nyabu sing ngawas sabab kudu saimbang antara dunia jeung akhirat kudu saimbang kan baheula pernah ditaros stasi wali teh di band wali di grup wali aya nyanyian kieu si Udin datang kepadaku saat itu malam pukul 7 dia bertanya nyaun doa bahagia ku jawab inilah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Jadi doa lagi hayang bagja dunia hayang bagja akhir ulah akhirat hungkul dituju dunyana dituju ulah hungkul dunyana dituju tapi akhiratna kabobohokeun kudu saimbang ayeuna gratis pasantren sekolah gratis sok sekolah itu sebab pendidikan penting ayeuna mah Pak penting ayeuna mah Bu makan sing sarakola gebay gapai cita-cita setinggi mungkin bisa jadi atuh presiden teh mah calon teh di Ciherang ajukeunnya Pak Dewan insyaallah Pak Dewan tos seueur di Ciherang kemah naik bupati sugan mudah-mudahan turunan Ciherang sugan kaituna gubernur gantina saha eta teh gubernurna teh Pak Ridwan Kamil ganti mah ku Ciherang sugan-sugan Ki Asep jadi gubernurna kan kiai tah mantap deh luar biasa
minimal bupati beheula ayeuna masuk cekel ku masyarakat Ciherang aya Pak Dewan luar biasa mudah-mudahan amin sing aya nu muncul sing aya nu jadi pejabat tapi ingat pejabatna pejabat anu ulah sampai teu inget kana akhirat sabab lo baca lama ayeuna jadi pejabat poho kana akhirat nauzubillah min nah ibu sifatna Kanjeng Nabi kudu bisa dipigdamal kurang sadaya opat eta bu halo karek sifatna ma'rifat anu katilu kana rasa ibu bapak hadirin geus kenal kana nama geus kenal kana sifat rasa kan enak geus bisa ngarasakeun si bapak teh si bapak geus bisa ngarasakeun ka si ibu atuh baheula sateuh can nikah namina misalkan ceedoh meureun ningali namina edoh katingali lampu raraina edoh katingali panto raraina edoh cenah cek si bapak teh geus kitu kuring hayang nikah beu ayeuna ngalamar ka sepuhna istri jadi nikah ijab qabul sah tidinya geus mulai buka-bukaan leres teu geus mulai buka nu tadina hanya menatap dari jauh akhirna geus mulai bisa menatap dari arah dari dekat tingali luhur handapna apal gorengna oke rasana oke sabab geus dirasakeun naon cenah akhirna bisa ngarasa luar dal momentum maulid yuk kita rasakan hadirkan kita rasa kita dekat dengan Allah dan Rasul sebab cinta yang abadi hakikatnya kepada Allah dan Rasulnya Allahu Allahu Allah Allahu Allahu lajengkeun teraskeun ulah yakin teu kapaksa ya Allah hadirkeun ayeuna diri urang caket jeung Allah jeung Rasul sabab lamun ningali dina sejarah Kanjeng Nabi teh makhluk Allah nu luar biasa ari urang mah manusia anu biasa Kanjeng Nabi mah cinta pisan ka umatna ari urang sok kadang-kadang poho ka Kanjeng Nabi teh makana alhamdulillah jadi saksi pikeun page teh di yaumil qiyamah nu urang sok nyebut namina nu urang sok nyebut sholawat nu urang sok infaqkeun rizkina di jalan Allah saur Kanjeng Nabi wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabal min dhahabin fi sabilillah ieu alhamdulillah leuteun seueur ngayakeun acara sakieu agengna sing mugi-mugi janten saksi di yaumil qiyamah amin sabab dina salawis keterangan Kanjeng Nabi ngadawuh sing sawe jalmi nu infaqkeun rizkina di dina telaga maulid sadirham we mun ayeuna sadirham sabaraha pake ayeuna teh
nya geus 10.000 bae fakaan nama anfaqa jabal min dhahab fisabilillah eta jalma infaqkeun 10.000 eta seolah-olah eta jalma infak anu gedena segede gunung emas segede gunung di jalan Allah luar biasa amin. Jadi mudah-mudahan ulah hariwang ayeuna urang buludan teh ya Allah aing mah berkat deui atuh kudu udunan deui ulah gitu Bu sing ikhlas sing redo mudah-mudahan sing diganti ku Allah amin. Ya ulah hariwang lamun ayeuna urang ngarek ngayakeun muludan ulah sok loba pertimbangan jeung sajabina ieu mah proposal di mana Cep abdi di pasantren bade naon bade ngayakeun muludan ya Allah hapunten teu tiasa teu gaduh artos abdi maju ka itu teh ka ditu aya nu kitu di dieu aya aya keneh geuningan eta mah nu kitu mah ngaranna pelit gitu mah insyaallah jadi mah teu aya di dieu mah insyaallah nya teu ayanya nya saheula atuh kiaina di dieu mah pun mamang. Ibu bapak hadirin sadaya Kanjeng Nabi manusia nu luar biasa bahkan tadi didangukeun ku urang sadaya ayeuna keterangan kitab Syekh Abdurrahman Al-Barjanji disebutna kitab Al-Barjanji atau disebutnya Syekh Muhammad Abdullah bin Ad-Diba Asy-Syaibani atau disebutnya kitab Ad-Diba. Di situ terangkan kisah-kisah Nabi qabla wiladah serta Nabi lahirkeun indal wiladah nalika Kanjeng Nabi lahirkeun wa ba'dal wiladah sareng santosna Kanjeng Nabi dibabarkeun ke alam dunia. Diterangkan di ayat salah sawios tadi urang didangukeun sadaya Bismillahirrahmanirrahim. واحتجل العرش ضربا واستبشارا وازداد كرسي هيبة ووقارا واملأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Eta kinten-kinten di dieu ngarapal hartosna tah henteu. Oh, percantun atuh. Abdi mah sanes mamatahan mung ngajelaskeun unggul ka ibu-ibu teu acan paham. Nalika Kanjeng Nabi sada acan dilahirkeun ka alam dunia ieu tukang sonnya, punten ieu. Tukang son. Ari urang lahir ka alam dunia mah kaayaan alam teh biasa-biasa bae, tapi Kanjeng Nabi mah nalika dibabarkeun ka alam dunia sabab Kanjeng Nabi mah diantos-antos ku sadaya makhlukna Allah. Hiji waktos haji waktos sahabat Jabir naros ka Kanjeng Nabi naon si saha si rupana anu pertama kali diciptakeun ku Allah. Saur Kanjeng Nabi ngawula ka sahabat Jabir, ya Jabir nu pertama diciptakeun ku Allah sateuacan Allah nyiptakeun langit dunia alam dunia surga jeung sajabina Allah nyiptakeun nurna heula cahayana Kanjeng Nabi Muhammad Nur Nabika ya Jabir nu pertama diciptakan ku Allah teh ya Jabir nur Nabi anjeun nabimu ya Rasul engkau ya Rasul ya cahayamu ya Rasul betul. Jadi Allah nu pertama nyiptakeun teh nurna heuh aya nur teh naon makana aya nur hayati aya nur baiti aya nur Baja'ala dalika nur haitsu biqadri haitsu yasha Allah dina cahaya eta di atas kekuasaan dan genggaman Allah. Jadi cahaya eta berdasarkan kekuasaan dan genggaman Allah. Walam yakun fi dzalikal waqti law satajan Allah nyiptakeun lauhul mahfuz wala qalam satajan Allah nyiptakeun qalam wala jannah satajan Allah nyiptakeun syur wala nar satajan Allah nyiptakeun neraka wala syams satajan Allah nyiptakeun matahari wala qamar satajan Allah nyiptakeun walal ardi satajan Allah nyiptakeun bumi walal malak satajan Allah nyiptakeun malaikat walal jin satajan Allah nyiptakeun walal insi satajan Allah nyiptakeun manusia. Nu pertama diciptakeun ku Allah nurna heula cahaya. Cahayana Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dalam hadis qudsi mengatakan
Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ma khalaqtul aflaka kullah. Lamun taya anjeun saur Allah ka Kanjeng Nabi, kaula menciptakan alam dunia, ya orang Ciherang teh aya hadir takdirna dia tempat lahir jadi orang Ciherang teh gara-gara Allah nyiptakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Iraha kitu diciptakeun nurna Nabi Muhammad. Ari nurna Kanjeng Nabi Muhammad diciptakeun jauh sebelum Allah nyiptakeun Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kuntu nurun baina yada rabbi qabla khalqi Adam bi arba'ati asyra alfa sanah. 14.000 tahun, Pak. Satajan Allah nyiptakeun Nabi Allah pertama kali nyiptakeun saheula? Nur, cahaya. Cahayana Kanjeng Nabi Muhammad. Makana teu heran, dina salah sawios keterangan sadaya makhluk Allah anu asalna tina nurna cahaya Kanjeng Nabi nungguan ngantosan waktuna ditungguan jauh naon waktuna diantosan ku sadaya makhlukna Allah sedikut bumi malaikat sadaya diantosan. Maka dina eta keterangan fahtajal asyutor bawastibsyara sadaya arsna Allah ngaguruh ngaguncang kalayan bade nyambutna Kanjeng Nabi Muhammad. Wasdada kursiyu haibatan wa waqara eta singgasanana Allah disebutna kursina Allah nambah-nambah keagunganana. Wamlaati samawati anwara nu tadina poek jadi caang sadaya pinuh ku cahaya-cahaya luar biasa. Aya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia dinten naon? Wengi sen ari wengi poek tante. Poek ta caang. Poek tapi anehna caang. Ari orang lahir ke alam dunia biasa bae nya. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara sadayana malaikat makhlukna Allah bertahmid bertahmid bertasbih beristighfar kalayan ucapan subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ya Allah ya Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah ya Allah Sayyidina Muhammad. Nalika Kanjeng Nabi dibabarkeun ke alam dunia geus disambut ku sadaya makhlukna Allah luar biasa. Walam tazal ummuhu tara'an wa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli. فلما اشتد بيضلق بإذن ربه الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر Ingdal wiladah nalika Kanjeng Nabi lahirkeun ka alam dunia ibunda Siti Aminah. Ari Siti Aminah teh ibuna Kanjeng Nabi. Ade ulah teu apal. Ai Raffi Ahmad apa Raffi Ahmad? Ulah sok pura-pura. Apa tuh Raffi Ahmad?
Sa istrina. Manyating tuh apa sok nonton TV tuh. Ari istrina Nabi Adam saha? Pinter. Ari istrina Nabi Ibrahim saha? Siti Hajar jeung Siti Sarah. Ari istrina Nabi Nuh saha? Anu lieur tah. Ayo. Ulah nyirikeun teuing atuh. Jawab be apal gitu. Apa tante? Apal. Saha itu istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Ada yang salah? Ente atuh. Eta apal-apal teh mah Ibu Nuh begitu. Model Mangke Asep cenah ari istrina Pak Asep sah? Ibu Ki Asep. Kan kayak sami bae tuh. Istrina Mangke Haji Oyo sah? Ibu Ki Haji Oyo. Leres teu? Ada yang salah? Henteu atuh. Eta apal-apal teh mah geus kitu, percaya diri atuh urang teh kudu bisa. Halo. Sabab kuring teh apal sarobe mang. Tah. Falamma ishtadda wa lam tazal ummuhu tara anwa'an ari ibuna Siti Aminah teh ningali kaanehan teu eureun-eureun. Tingawitan hamilna, tingawitan nuju hamilna teu eureun-eureun ningali kaanehan kadongkapan pirang-pirang malaikat dongkap ka bumi. Malaikat nu berbangsa-bangsa manusia ganteng nu galulis darongkap sadaya musapan hayang ngadoakeun jabang baina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam tazummu taru anwa'an min fakhri wa fadlihi ila nihayati tamami hamli sampai 9 bulan sampai akhir teu ningali keanehan luar biasa. Dimulai tadi didongkapan ku pirang malaikat tamu nu teu diondang sarungit sadayana. Aneh Ibunda Siti Aminah geus aya mulai cahaya nur-nur na kanabian bakal lungsur, bakal hadir, bakal diobarkeun dina wengian eta. Sabab 8 bulan kan nya. Falamma ishtadda bi'atulqu bi'idni rabbil khalqi wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tammiha. Nalikana Siti Aminah ibunda kita tercinta sudah mulas falamma ishtadda geus kalayan mulas sabab ibu obi sok mulasnya aya lahiran mulas tante karaos mulas bapak-bapak sok mulas tante iraha mulasna kalwat kenaon atuh bapak-bapak mah mulasna kieu ari ngaji ulah sok lila teuing karena sirah jadi pusing bapak-bapak jarang sumping beteng mules hayang bising. Aduh nah eta bapak-bapak kan sok kitu mulesna ibu-ibu mulesna sabaraha kali ngalaman sabaraha kali mulesna sering sok mules teu aya lahiran mules da kuring ge sarua nu nyaksiana ge mules. Sami lahiriahna istri Siti Aminah ibunda kita tercinta mules ya sabab tina mules eta kaluar nya falamma ishtadda bi'atulqu bi'idni rabbil khalqi alayan mukjizatna Allah pitulungna Allah ngadongkapkeun malaikat Jibril alaihissalam yang ngabelek perutna ibunda Siti Aminah. Punten ari urang rata-rata lahirna tinu naon jalanna tina kubul ya naon dubur kubul naon cenah tinu nukit are nukit itu bersih tak kotor tak bersih yakin najisnya Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia ternyata kok kotor bersih dibelek ku malaikat Jibril dongkap ayeuna melalui operasi SC namun istilah nama ayeuna bangsana sesar lah gitu dibelek di hadapan busana red black teknologi sesar geus aya ti kapungkur belek Allah ngadongkapkeun di bidadari Allah diturunkeun dari surga termasuk wanita-wanita yang wanita-wanita yang solehah termasuk satu istrinya Nabi Ibrahim saat tadi teh dua istrina Fir'aun Siti Asia tilu Siti Maryam ibundana
Nabi Isa alaihissalam. Sebagai apa dia? Sebagai perawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelek teu kaluar tina nu kitu. Dari orang kaluarna kotornya. Anjeun mah bersih, wadajjatil mala, wadoatil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan. Kalayan sujud kanjeng Nabi mah dicanda ku malaikat Jibril teh syakiron. Kalayan ngucapkeun syukur hamidan, kalayan ngucapkeun hamdalah ka'annahul badu fi tamami. Wajahna bagaikan bagaikan bulan cahaya. Bagaikan cahaya. Pak Ustaz, cenah badrun teh rembulan bener. Sebab aya bulan istilahna beda-beda. Model putuan Rama Abdi almarhum ya Allahumma yarham namina badru zaman eta. Badru teh rembulan, tapi aya komar ge bulan. Nya, komar bulan, badrun komar, hilal bulan. Naon bedana Pak Ustaz? Aya komar, aya badrun. Ieu dari segi epistemologi atau dari segi etimologi, dari segi ilmu bahasa, ari komar mah berarti bulan. Bulan anu secara keseluruhan. Komar bulan. Aya badrun, ari badrun mah bulan purnama, caangna mompolan, caang berarti badrun. Aya hilal mah berarti bulan anu sapotong. Eta hilal. Ari badrun